Alah. Di dia abdi salah bade presentasikan salah sahiji kesenian budaya Sunda nyaeta mapak panganten anu sok tiasa disebut mah lengser nya ieu jeung yang seni. Sejarah mapak panganten. Upacara tradisional mapak panganten parantos diayakeun ti sabrak zaman kerajaan Pajajaran sekitar abad ke-14. Dina waktos ieu eta upacara ieu ukur dilaksanakeun nalika aya putri raja atanapi keluarga royal anu bakal kawin. Tapi saatosna untuk kerajaan Pajajaran, upacara ritual anu ngan ukur dilaksanakeun di lingkungan kerajaan mimiti dilaksanakeun ku jalma biasa. Ayeuna upacara mapak panganten membuktikan ciptaan enggal masyarakat Sunda. Sabab dina awal upacara ieu dimaksudkeun pikeun upacara milih pejabat pamaréntahan anu tetela ditampi ku masyarakat teras dianggo salaku upacara dikapilih atanapi mapak panganten tah ieu nya tiasa ditinggal. Dina mangsa upacara tradisional mapak panganten beunghar sagala rupa atraksi seni sareng seueur seniman. Aya rupa-rupa tarian salah sahijina nyaeta tari meral, seni karawitan, bodoran atau disebat komedi. Pelajaran ngeunaan kahirupan anu dipidangkeun ku simbol seni sareng anu sanesna. Salah sahiji sorotan upacara tradisional nyaeta mapak panganten lengser. Lengser merupakan salah sahiji karakter dina Pajajaran atanapi Gunting Laya di Kusuma. Dina upacara tradisional mapak panganten lengser diwangun ti kolot anu janten lengser sorangan atanapi ki lengser panayagan atau musisi pamaya atau penari sareng punggawa nyaeta prajurit penjaga. Contoh videonya pembukaan Allah. Nah,
ada wanita yang tercantik di dunia. Tidak suara. Nah, ieu teh abahna ieu penari-penarina nyaeta nu nuju ngaieukeun tari ieu tari merak. Ieu ambulengserna nyaeta disayeukeun nama ieu teh istri ti si abah nu tadi. Terus ieu
prajurit-prajuritna atau tiasa wae disebut umbul-umbulna anu nyandak payung agungna ieu sareng ieu anu si ambuna nuju etanya nuju heureuy sareng si Abah ieu pembukaan ieu wae panganten-pangantena anu si Abah teh kenging saweran nya gitu. Ieu pas anu patepangnya si Abah sareng ambuna. Ieu teh anu disebat tadi ieu teh nu disebat payung agungna anu kangge mompang pangantena biasa nama di handap ku hiji jalmi pas di ieu kan nya pas sakitu salah hiji alat peragana yang sakitu wae di kelompok abis sapara kanca kapunten bilih aya kalepatan dina tutur kata tenang di bahasana paripolahna sakitu wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu teh salah sawias budaya urang nyaeta mapal panganten dina mapal panganten tangtos aya lengser gitu. Namanya pas di baladah ku kelompok hiji insya Allah sabeuneureun aya manfaatna kanggo urang sadayana gitu. Mangga anu peryogi kantun dibuka wae dina YouTube Api Handy. Oke, hatur nuhun.